pang benerna iya aing pang benerna mah iya golongan aing nu panghadena nepi ka dina dirina teh geus asa pang kasawargana hirupna teh anu mamalana kaituna cegekan we geurehan ka batur tah lamun urang geus ngarasa hirup cegekan ngageunggeureukkeun we ka batur buka deui hadis cek hadis aya genep perkara nu bakal ngahalangan kana perkara amal hiji nyaeta ngan ukur geurehan kadua goreng hate katiluna ubudunya kaopat saeutik ka erana kalima tulul amal panjang lamunan kagenep wadolimu layan tahi dolim nu teu eureun-eureun tapi manehna ngadoliman batur teh make ayat deui make dalil tah eta nu leuwih rusak mah sedangkeun setiap maca ayat setiap maca katerangan teh kudu leuwih soleh hate teh kudu leuwih jemar gitu pan heeh ieu mah kalah beuki menculak kalah beuki naik nafsuna teh beuki neugtreug boga rasa pang benerna teh padahal lamun balik ke semula mah pantina eueuh kan kanyaho manusia malih tina bodoh ge henteu pan aya akal jeung pikiran teh manehna teh kalah beuki ngalunya ka itu teh heuh tah cekolot paheula eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam dharma ukur wawayangan bae raga taya pangawasa anak sok kasasarnya lampah nafsu nu mata kaduhung badan nu katempuhan kade ulah lalawora heuh nyata euy susah tuturkeunana itu saha anu kudu dituturkeun ku aing saha pamuntalan akang atunya eta kiai teh ustad teh pewaris nabi teh eta tuturkeuneun teh tapi aya geuningan manehna teh kiai ka batur kudu dek zakat fitrah manehna ngadaguan pamere batur saeta lieureurna teh aing mah eta lolobana teh mah zakat teh kala meuli jeket di PHP-an keur zakat teh kadon pake meuli jeket gini saeta kuring nyaritakeun teh ustad kiai ajengan lain jelema wareh nuduh ka si aing jelema oh lain ka jelema lain ka ustad ka kiai ka ajengan mungkin teu ayeuna ajengan bohong mungkin teu kiai bohong nya henteu mungkin tah nu bohong mah jelemana aing ngaran-ngaran jelema teh tungkul tempat kaluluputan tangah tempat kalalepatan samenit gati saja merubah janji sore rajin tar kapake isuk tah eta jelemana nu matak cek hadis ungdur makola wala tangdur mankola jadi dengekeun perkara nu dicaritakeunana ulah ditanya jelemana sababna naon bisi kapiheulaan ku ngewa jeung kursep lamun kapiheulaan ku ngewa sanajan batur ngomong bener dina hukum da ngewa ka jelemana da moal diguguk rasa eta akibatna sabalikna kapiheulaan kursep sanajan manehna salah dina hukum nyaritana dituturkeun da resep ka jelemana tah nu matak ulah adean ku kuda beureum harta batur di aku manehna ngontrak tah kitu nu matak cing apik nu matak kudu takwa teh ai takwa teh aiwa teh hartina wau teh waroi hartina takwa apik jadi apik leres pak tah itu jak ulah nanyakeun ka mana pangbalikan pangeran geus mere beja lamun maneh cicing dina jalur kami dina pengabdian 5.000 malaikat bakal diturunkeun da si lain tengke teh lain balik sorangan tapi dipapag da si lain mah pan teu nyaho
Oh dipapak jang. Jelema iman takwa maka pangeran cenah ceuk kiai mah dipapak ku widadari padahal eta teh dipapak ku rupa-rupa kanikmatan dihareup di tukang digigir di luhur lamun teu iman teu takwa lain dipapak tapi sia teh dipepeg bisa jadi bisa dipapak ku lisung eta pajapo tak itu kadek kumaha itu ngan sia mah amal soleh we jalankeun atuh da eta pa di lempeng-lempeng teh hirup tangan mengkol deui padahal di lempeng na hese tah lumayan deuleu nu matak supirna sing bener teh heuh hatena teu piraan ngabersihkeun hate hayang bagja mah qad aflaha man tajakaha jadi hak didinya domirna kana hate jadi bagja pisan keur jelema anu geus ngabersihkeun hatena oke we meureun tuluykeun deui Pak geus jempe nah udah lebar atuh ganeng mah da ieu teh ilmu tong nyaritakeun ilmu ladan anu mah bener ada ganeng lebar teuing butuheun teuing naon sakitu hadiran teh lebar kitu yang lain dikaregepkeun ngan sakieu we ti dewek mah mi HP sisir jeung minyak kade ka Anjlman Japarko minyak rambut ke baheula sing balik sia ngomong teh engke aing kumaha lieur ku sia mi HP pikir jeung niat kade kaangsonan deungeun eta dirupa kudu lain deungeun anu kaluar tina wujud si laing tapi eta dina wujud si laing teh aya nu bedegong aya nu basangkal tingali sejarah nu mata kudu apal empiris teh kitu tah aya nu sok luak reok dina pengalaman naon Adam aya Adam naon kelanan Adam teh seueur aya Adam Malik aya Adam main Adam Jordan aya alah Nabi Adam nya nuju ngajepepeng keneh ngajepepeng heuh canaya rohan tuluy di rohan ku saha ku pangeran ku Allah dawuh Allah teh kami dengekeun abeh jelas kami rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam tiup tah jadi we hirup aya rohan tuh geuning eta candi sanenyo acan ngadenge acan so cing cerdas siknya nama pinter Adam keur ngajepepeng kami dawuh Allah rek niupkeun sabagian roh kami ka Adam ditiup we jadi rohan jadi naon hirup dina hirupna teh karek gular giler panonna teh ngan can aya awas begini can aya denge kakarak usik karek bentuk panon tadi dinya Allah ngadawu ka para malaikat para malaikat geura sujud maneh ka Adam sarujud
Di antarana naon nu karasa ku sia da eta ngadengekeun teori wungkul barangna maca nyaho tah eta nu matak loba nu pasea teh teu pagih barangna nya para malaikat teh sujud lain nganu harti kitu lain sujud si sakali deui loh sia ada nu ditah teh picilakaeun waduh cik sujud di dinya teh ngawula ngawula ka Adam di antarana awas nu awas denge nu ngadenge terus papai kaitu aya sabaraha juta sel dina wujud sia aya sabaraha ribu malaikat anu musik ngalikeun teh burukan anu ngaluarkeun angin anu ngenyot angin tapi aya nu teu sujud rasakeun ku sia naon rasakeun aya nu teu sujud naon salilana teh aya ngagubrakeun ka urang naon nafsu tah bisi teu pagih barangna ku sia ya Allah urang kene ya Allah ya Rabbi benar aku kuno ai geus karasa manehna nu dicaritakeun ku Quran teh sia lain nuduh ka batur urang nu matak ulah nuduh kanu jauh ulah nyawang kanu anggang nu caket geura raketan nu deukeut geura deuheusan teh kolaborasi luar biasa aya bawangeun balik pan teu gandeng nya Pak naburukan teh gawe-gawe saha eta dina wujud sia malaikat ngiring Pak hah nya tah di mana mau teh baralik deui we kana globalna ai roh kanjeuna itu tinggal ai eta nu sok tinggalin deui naon geuning aya paribasa cenah geuningan nyawana nyurup ka si anu tah eta can ngarti eta teh pan roh mah balik deui ka anjeunna tuluy anu sawareh deui balik deui ka malaikat deui ngageblek deui kana gebleganana supaya bawangeun balik sama aya nu sok marakayangan naon tah kulu mauludin yuladu ala fitrah sakabeh nu dilahirkeun ka alam dunya kaayaan bersih bersih orok teh euy kitu eta culang cileung ulang bari teh apa ngagedean tina kahakananana kurunyu we kangewa kageuleuh kasieun karesep kahayang kamu di mana eta di mana tidunya kapanasaran kawani kasieun heeh tidunya tah eta anu tinggalan mah buka kenaan kulapar ku aus teh di dunya la ilaha amuing ai nyium kawas ka mantan pacarmu kapanasaran Pak iya ya Pak engkeun cenah baralik deui da apaleun maranehna mah ka tempatna Allah ngan sia kade bisi kabusur ku eta kapanasaran bisi kabaud naon kaituna naon lahaola teu boga naon-naon mangga nyangakeun dan diri sasampir ai hirup nu saha nu anjeunna ai maot nu anjeunna kabeh nu dina wujud urang nu anjeunna naon ku sia dikorekkeun naon akueun sia diri sasampiran waduh amuing kaharti aja nama badan mah ana aya di kaler nu kitu ana aya Yahudi tapi kaki tua kosong sia mah wayang rokrak dikana kotakeun
bisa sih ngomong ente goler we tadi alah kumadalang we jang eta ulah baru aku ngerti kata tanya ke lain hari-hari ka kolot teh lain eta jelema apanya eta laluasanya ngalampakeun salah entong dicarek bisi proses kan ada aya nu nyarek mah saha polisi tak urang mah ulah nyieun tindakan main hakim sendiri ulah jadi jaksa sia teh nah da geus aya ieu mah pagawean teh nganukur mariksa we ka batur teh di mana usahanya nya si eta boa ngaji leuheung lamun ngaji kana bener mah eta fitnah teh pantes saya ngaji bagong gitu jadi fitnah ka itu teh goblok suudon paingan dunyana buku rasutan batur aya milik teh si lain tatangga can aya milik pek sujud nganuhunkeun kanu agung tatangga abdi geus kabeli mobil nuhun ya Allah keun abdi nu rek numpakna abdi nu rek mersihanana tatangga kabeli sawah nuhun ya Allah keun abdi nu rek dibuatna nu rek milu maculna moal panas geus sok isteriran panon lamun kitu mah isteriran panon deui batur tina usaha itu usaha ieu ngan diomongkeun we diomongkeun boa ngaji monyet boa ngipri gitu we jiwa teh dipake mikiran batur we sia koplok dari puh teh nah sia teh nya ya euy nya kolot mah sing nepi teteh kana rasa kain nu nyaho pugu aing teh ngagebraya aing teh poekeun tak kitu jang peh jalankeun desa popoe ai eta Pak anu urang sapertina goreng heula baheulana urut garong urut kitu urut naon Allah Maha Hampura asa si lain ti detik ieu ti menit ieu tobat jing bener tobatna ulah rek sakali-kali deui ngalampakeun anu ku si lain nu matak piripuheun geuning usaha ge ripuh goblok jauh tina kitu kana usaha atuh lompat teh kana dunya kieu we atuh ieu kieu we ieu ape si laing jadi ubar jalan ka sawarga marumit ta eta we pikiran mah rumpil kudu ngaliwatan hese capek susah payah pait getir lara balangsak sinekna naon rupaha perjuangan mau bisa ngawujud tanpa pengorbanan loba rulungkang loba cucuk oh iya mun jalan ke neraka nya babari harurung harerang pikabi taun dulu jang teu nyaho jo jurali teh urang teh sagoreng teh mode abdi gitu budak ngora baheula bogoh ka kolot eta teh nafsu teh hari geus bageuning hare-hare nongongan pati oge nongong we gitu jawab ku akang atuh da keur noron gitu ada mana eta cik ngomongkeun halus biasa tak itu dulu jang oh jadi henteu kudu sabegemleungna bener urang teh usahakeun kitu ngan ekosistem pake
tak urang teh asa berat teh karena bener jang pek pecakan cicing we sia di masjid hayang boga rezeki teh pek ulah keluar ti masjid berang puting ku rasul ge disarek deuleu teh kumaha anak pamajikan si lain di naon di waragadanana ai teh ikhtiar mah panghadena ibadah teh deuleu maraban anak pamajikan ku rezeki anu halal eta we heulaanan patokan urang mah jauh tah teh patokan teh nu kitu kitu we patokan urang mah moal sia kopi we siling teh cicing lanan aya ieu ge kopi mah loba teteh nu usaha teteh ieu karunya sarua we jeung urang ulah carekan kan heueuh je euy nanyakeun agama pek kitu deui eta adat teh da tukang kopi teh teteh boga anak pamajikanana beh dituna mah jang nafkahan da kudu dahar meureun berbae jeung tibatan maling mending nak dagang kopi matak berbae tong dicarekan tah kitu jang geus heulaanan sepi ka ijanya ke di mana aya waktu sambung deui di mana aya waktu urang ngobrol deui geura lamun hayang ngobrol nepi ka tamat mah jeung dewek datang ti peuting urang ngobrol keur bejana sepi jempling urang panggihkeun sia jeung tanda-tanda kagungan pangeran anu aya dina wujud si laing eta hah siapa itu santai mendewek acara oh nyata keun aya pangkat urang mah pangkat rakyat ieu nya heeh eta nu galedeg gara mun karunya teh ku awam-awamna naha dikamanakeun agamana ongkoh di negara teh agama teh aya menterina ai kitu heuh tapi nah bet loba nu korupsi mending geus eueuh khawatir ai paniatanna mah nyaah ka nagara jeung ka masyarakat teh Pak dek ngamuara dina hiji tujuannya eta keur kapentingan negara jeung bangsa komitmen awal teh kitu pan komitmen awal dan akhirna ka itu tah teteh sungul khotimah teh nu kitu goreng katungtungnakeun lain orientasina deuk mah kana kakawasaan kana kadudukan lamun panginitanana bener-bener mah rek jadi medium ieu mah da lain dek usaha keur kabeungharan pribadina tungtungna ngahalalkeun kana sagala rupa cara jadi we jelema borangan mah nya aya pamimpin borangan nah borangan sieun ku juri lain naon sieun teu beunghar sieun teu lega sawah sieun teu lega mobil sieun teu gedong alus duit rakyat duit negara dihakan teh si sapi je ai pagi kabur nah akang geuleuh lain geuleuh aing mah karunya ka rakyat tingali rakyat teh fakir miskin teh loba keneh deuleuh bari jeung fakir miskin mah ukur dahar lamun aka dijadikeun pejabat teh kumaha tah teuing wawa leuwih ieu teuing bakal leuwih akang mah ulah waka kitu kone antep da aya balitunganana da beda jelema mah jeung sato seperti anjing buduk di jarian paehna teh ngan ukur samet bilatungan tapi jelema mah sajabat ti bilatungan teh bakal panggih jeung balitungan anu kudu dipertanggungjawabkeun ku dirina sewang-sewang benar oh begitu ya itu doi eta Om Pandi terima kasih atuh dawala atas perhatiannya terima kasih Toy kembali tak itu jang kajen nama orang balik ke karena pokok orang balik dewe ka salaku warga negara anu ngabogaan rasa tanggung jawab pikeun ngaronjatkeun dina sagala rupa widang kagiatan anu aya patula patalina keur kapentingan negara jeung bangsa eta pokona mah ieu nama urang mah ngan mi HP eta hate
lamun si lain dina waktu ayeuna geus boga rasa geus bisa tah eta nu dipika melang ku dewek teh. Bisi ka doktrin, bisi aya nu nyuci otak, dar we sia teh ngabom atawa bom bunuh diri. Tong boronya ka diri batur diri sorangan geus dari pikajaan. Dosa gede. Eta teh gede dosana teh deuleu. Diri sorangan. Apa jihad? Alah. Jang jihad mengelehkeun hawa nafsu tanu kawengku ku dadana si laing. Jihad walau. Nah, sia teh menika malinaan. Kaleuweuhi teh pangeran oge teu resepkeun ka jelema sok kaleuweuhi. Nah, sia teh atuh udah beda jeung urang agamana nu matak perlu dibom. Itu si goblok. Amui boboa. Nah, pikiran jakang. Ai batur mah bomna teh jadi bom eta nu ngabeledug. Ieu bom hukum. Mending bau awak. Jadi hate teh kudu dibom tak ku hukum. Lain ngabom batur. Mending bau awak jeung bau akhlak mah. Bau awakmu. Ya.